nafsu mutmainnah. Sabab nafsu mutmainnah mah ngabogaan balad nak sabar hiji nyaeta aya dina mana cenah anu genep teh salah sahiji tinu genep nomor kahiji nyaeta banget barahanana banget berehanana. Tah jalma mah jalma anu kaanci ka nafsu mutmainnah tentu eta jalma bakal banget berehan. Tah kira-kira urang urang teh geus nganci nafsu mutmainnah dina diri urang atawa teu acan. Dari baladna nafsu mutmainnah mah nomor kahiji banget berehan. Tah lamun jalma anu berehan tentu bakal kaciri wajahna marah mah kitu kaciri cahayana sok teh bakal jalma anu berehan bakal katingal. Mana jalma lain apal kana ilmu eta mah cenah apal kitu kina tinggal we urang ayeuna tinggal ku lengkahna tinggal geupatna tinggal ku ngalirna bakal kaciri eta manggeukeun hiji ciri aya sifat-sifat anu aya ngacikeunna diri urang teh aya ieu mah sifatna kieu padahal mah kaciri eta teh lain apal-apal teuing eta teh nyirikeun jalma kabogaan sifat anu sapertosna urang wal iman atau urang lawama atau urang nyaeta imarah atau napi urang nafsuna mutmainnah bakal katingal lain apalin ngan kade intaku pirosatil mukmin sieun ku pirasatna jalma mukmin. Sabab jalma mukmin tapi mukmin anu mana? Kudu sieun ku pirasatna jalma mukmin kudu sieun sabab eta jalma mukmin bakal dipasian kuningan ku Gusti Allah. Ngan mukmin teh pana mukmin teh dibagi-bagi pangkatna beda-beda. Kayak mukminah naon iman taklif mukmin. Aya iman ilmu mukmin deui. Iman kaditu nakian mukmin deui. Aya iman kaditu naon haknya mukmin deui. Aya iman hakikat eta mukmin. Tah urang teh kira-kira jalma titel mukmin ngan imana dina tingkatan anu mana? Ari imana iman taklif nyaeta anu tuturuti kana cariosan anu sener nyaeta omongan batur bari ninggalkeun kana galina teu bisa ninggalin. Eta dia naros tapi ayah hari mana hari sekarang kalau berilmu kita yang ilmu apal jeung dalilna doa itu dengan nabi. Nah ageun ngajalankeun kami menurut batur ayeuna contohna tawabul ilmi abi ge kan sabire nengan ilmu da batur ge kitu ramena kitu tah kitu ngaranna ilmu naon iman taklif. Cek eta teh cek biaya nyata ka saudara apa biaya sareng biaya mah nya eta mah hari rakanya hari raka eta teh hari lanceun asa ngobrol hari ka eta raka teh kumaha teu gitu bahasana denya kirang sopan kadang-kadang atau kari ade kata nabi nampai atau jenengan wae kumaha lamun biaya dibeukeun iya gitu atau biaya kata ayah di mana begitu asal gitu dari gitu bagaimana tetapi adi dengarkan bisa ya format nanya padahal dina agama diatur
Tapi nah agama ngatur tapi urang teh beragama tapi nah teu dilaksanakeun. Da kapungkur mah aya kai cenah kitu. Ki lanceuk atawa ki adi. Kapungkur mah kitu bahasana teh. Eta teh sopan cenah atawa akang. Sok kitu nya. Tapi nah dina aturan agama kalawan diatur tapi nah kurang teu dipraktekkeun. Kadang-kadang hari maneh aya geus di mana? Masa gitu cara. Eta teh kebiasaan atau kumaha? Nuturkeun urang adat atau kebiasaan atau umat tara kumaha? Ata nuturkeun anu matak nyelametkeun eta aturan agama. Udah begitu ini. Nah, gini hese urang mah anu sapopoe we urang gitu. Wih, pilih. Gitunya. Pak jalma anu kalebetkeun bawana nafsu mutmainnah mah banget kalintang pisan berean nana jeung papada manusia. Berean. Lamun jalma anu berean bakal katingali gerak jeung geurikna dina lahiriahna. Bakal katingali kaciri nyaeta dina raraina. Beda jalma anu berehan di jalma anu berehan sok bakal katingal. Terus berehan di berehan katingal dina raraina. Bujang-bujang dina raraina sebagian dina raraina kiciupna ge beda anu berehan jeung berehan. Anu berehan jeung berehan beda teh. Untung dina asosana dina bibirna we dina bibirna. Maka beda atuh jalma anu berehan jeung jalma prima. Bujang-bujang dina bibirna ngajalilakna ge bakal katingal jalma anu berehan jeung jalma anu teu bere. Hartina anu ngabalirna ge ngajalilakna eta beda. Semua korengkakna werengkakna jalma anu berehan jeung jalma anu teu berehan. Ayo golnya rantai gitu tak itu ibu musyawarah senama urang pengen ulah waka urang kan itu urang nyaritakeun we batur atau urang teh nyaritakeun we kaon batur atau nabi urang teh ningali we ubal poe teh tinggal batur tinggal heula diri pribadi urang cek sebagian urang kudu sibuk ningali kana diri pribadi urang ulah ningali sibuk nyari batur teh jalma anu sae itu bilih leka urang bilih urang nyaeta amal urang bilih mah urang nyaeta itikad jeung lisan jeung amal urang teh bilih lepat sapareksi diri pribadi urang tah wih kan nembe nyaeta balana nafsu mutmainnah nu bakal hiji mah banget berehanana kunaon dek berehanana ku ilmu berehan kunaon dek berehanana ku harta tah eta jalma banget pisannya eta berehan nana napargina sabab Rasul kalintang kelas jeung asihna sabab Rasul merupakan hiji contoh anu kalintang saena banget pisan berehan kajen anjeunna teu tuang daripada urang nyaeta tatanggana teu ayo urang lain kajen urang tuang wios tatangga bogela segitu berarti itu nyontoh Rasulullahnya itu Rasulullahnya ente kadang-kadang urang masuk aya sifat non saur sepuh mah panas bara batur meuli urang anu teu raos asal gitu tah kade ulah kitu kade urang teh bisi disebutkeun nyaeta tukang nyaeta naon ibu kata-kata teh bu osok dilarang antara Rasul mah ngagoreng eta anu digoreng teh nepi ka mana ka angseurna kanyeuna henteu daripada anu ngangseun teh kabagian ayo urang mah ngakajakeun tengah poe ngagoreng tengko
Aduh dia kemana berdina teh nya cek ayeuna kali itu tah 50 meter ka seuna cenah ieu ge seugit anu goreng jengkol padahal mah anu jengkol mah eta mah seugit namanya lain anu goreng sanes tah kitu tah ieu teh urang teh Rasulullah mah sifatna kitu sifat berehan tah jalma mukmin mah jalma mukmin anu kaancikan nyaeta nafsuna mutmainah pasti bakal berehan lain ukur ilmuna pasti kuarta oge moal ese ciri tulungan gitu tahu nanti kira-kira osok itu tah osok cenah tuh gitunya dah alhamdulillah alhamdulillah dan syukurin sok nyebutan ibu sok nyebutan tarakeun deui tapi siga nulungan tapi kadang-kadang eta nulungan teu aya gitu kadang-kadang sini balikeun contoh sok aya nu ngaturkeun sok aya nu maot sok ibu-ibu ngelek ngelek naon ngelek sepertos narantang atau basko atau jualan deusia kan itu artinya itu teh dibalikeun deui siga patugur-tugur mana kahadianana tuh kudu nama jalma anu keur kakeunaan eta teh kuduna sabenar-benar urang ikhlas karena Allah kira-kira mana urang siga ieu mah patugur-tugur keur mah eta teh keluarga teh kaayaan kitu urang teh kuduna sabenar-benar urang teh kitu sebutkan hablum minanas kulusa saciri turungan jeung papada manusia nyata kadituna dina katerangan bahwa Allah dina Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan pek mesti disutulungan dina kasayat jeung urang ciri turungan dina katakwaan tah ina teh urang teh keur ngajelakeun katakwaan terhadap Gusti sok ciri tulungan itu intinya secara singkat nu kadua nyaeta jalmi anu kakeunaan atau katibaan nafsu mutmain